deui. Ieu mah kudu bersih pisan imah teh ngadek lebaran mah. Ani Cah Haji mah moal meuli baju ani tahun ayeuna mah da seueur acuk teh teu ka arangguan yang sarae pisan. Geus we tahun ayeuna mah nu aya we heula. Lebar atuh da kitu ka pakean mah geuningan arak teh ngabubruk we. Dipake henteu. Geus we ani. Baik nih tahun ayeuna mah teu kudu meuli oge geuningan itu oge na arak. Ngarantung keneh araya capan keneh nih. Si Kening teh irahannya balik natenya tanggal sabaraha? Mending can balik. Sareng lebaran ya Bani. Can aya hawar-hawar balik biasana mah. Tanggal sakieu uwi jemput biasana oge. Ieu mah eueuh eta mau ngomong jemput jadi mobil teh tara dihanutan da tara ngajemput budak mobil teh cicing we di garasi tara dihanutan pisan mobil teh meni tuh meni di mandian geus bersih irahannya si Keneng balik nanya meni geus teu kuat hayang numpak mobil. Duh nih ngeunaheun tuh bareureusih imah Cah Haji teh geuning ari disapukeun mah. Si sarkom ulung kadaek pisan disapu ieu teh. Urang mah geus bager dipunahkeun hutang. Minggu beres. Tadi teh kitu anggeuskeun. Lebaran teh alhamdulillah sedeng deui. Alhamdulillah geus beres lebaran deui cenah. Terus mau mikiran baju tahun ayeuna mah urang mah. Nah nih asa bala wae ieu teh. Atuh geuceul meuni naha teuing ieu Cah Haji naha atuh meuni ngabala di dieu paingan bala deui. Ece mah teu kudu sasapu ece mah ku ece we ku Cah Haji. Cah Haji bae atuh meuni. Sok atuh. Kabelah ditukeun Cah Haji. Kabelah ditukeun. Bae atuh geuceul. Itu kabelah ditukeun. Bae anu bersih. Imahnakeun ieu geuceul meuni asa almari kunana naon. Ih meuni riwo. Nah atuh tong dikadiekeun. Oh betul. Ini geuceul geus atuh geuceul. Atuh Cah Haji meuni. Ku eceul. Sok ada ku Cah Haji mah urang mah nuhun alhamdulillah. Asa ulah dikadiekeun. Aing mah atuh geuceul. Balaan deui geura imahna ku aing mah. Aing mah meuni asana teh. Da atuh riweuh Cah Haji deui. Asa riweuh. Sok kaditukon ku aing teh kaditukon balakeun. Bukan sih. Geuceul atuh geuceul meuni. Atuh geuceul meuni. Meuni tarareuh pisan. Bawaana ini. Ini asa. Aing mana deui Cah Haji nih. Aing mah sok ngabaan we ka imah urang sia. Tah. Wah, sia teh geuceul meuni sia teh. Nah teuing meuni. Asa pikakeheuleuan pisannya. Naon ieu sok mikir ieu. Bae kumaha urang atuh da urang. Nah hapet teh di dia tuh ieu kusaha ieu. Oh da nya ieu teh Cah Haji. Kece, ari mana ngiluan paket henteu? Paket naon ari mana? Paket eta lebaran ari mana? Henteu urang mah boro-boro ngiluan paket sia teu boga duit ieu menteu. Henteu. Sia ayeuna datang ieu urang mah ngiluan alhamdulillah. Sia meuni rame geus heueuh. Naon hungkul sok? Daging, mie, minyak, gula, tarigu, kono segala aya ieu. Maneh sabaraha eta teh ceun sapoe atuh nu mingguan? Urang mah mingguan. Saminggu sabaraha maneh? Saminggu urang 30 urang. Aya duit tante. Eueuh henteu urang mah teu paket duit eta we bangsa opieun ieu jang lebaran. Nya boga kue meureun maneh mah jeung lebaran. Mie mun bae meureunya teuing da ayeuna datangna teh. Saleuheung maneh mah boga arep-arepkeuneun urang mah teu boga arep-arepkeuneun. Maneh mah saleuheung teu boga arep-arepkeuneun. Jeung lebaran teh urang mah arep-arepkeuneun di mana atuh. Peunaha atuh make jeung teu ngiluan. Ai maneh mun urang ngiluan arek duitna di mana sia teh ka era-era engke teh bisa mayar duit teu boga. Ieu da bisa meureun nyisihkeun atuh urang oge saminggu 30 nya.
hese emang tapi ai maksakeun mah urang teh ayeuna aya we bukti. Da urang mah boro-boro jeung paket jeung budak jajan ge henteu boga. Heeh kitu. Lieur mikiran teh. Atuh maneh teh neangan disalaki atuh meuni salaki kitu wae mah. Kahayang masa kitu urang oge hayang neangan salaki deui. Ini penalasan jam sakit deui ini. Warung mah sugan kebagian keneh hoyak kieu. Nih. Lalu teh. Kerja. Teh ka mana ya? Udah ke warung. Mana nyaho tadi si bajaan ke Dede? Naon? Paket ayeuna datang. Wah. Asli datang ayeuna paket. Alhamdulillah ya Allah. Kecil alhamdulillah tahun ayeuna mah kabayar kabeh urang ieu. Urang daging. Tuh. Kue. Urang teh Minyak. anu kadire saha tadi? Dede ngabejaan. Raha cenah. Heuh ayeuna poe ayeuna pokona mah. Jamna atuh. Teuing atuh. Atuh ajak urang Hanya mah. atuh. Lainnya. Aku nah mana nih antusiasna. Namanya tenggilingan paket. Henteu kerja urang mah boro-boro ngilan paket duit di mana saya teh kos mana ge apal meureun urang kumaha. Oh, aya suka kepaingan atuh meni eueuh ceria-ceriana ieu. Teu urang mah nungguan di maraneh we segan ingat ka urang. Kecil mah tau ngarep-ngarep teuing heueuh bawa teuing dibere bawa henteu. Da Urang urang mah pengen ngilan paket kue sabaraha kelar da urang mah yakin atuh da besti urang mah bararager pasti bakal ngaririm kata ya Allah. Coba lager bari maneh-maneh mereka orang tara, urang mah mereka maneh wae. Naon arek dibere atuh di urang sia teh emang hayang sanggup bulukan di urang. Urang mah geus teu boga lain kecil cek urang mah ganti salakinya. Heeh. Salaki pang neangan. Lain gede salaki eta mah jelema we boros sarkomna. Sia boros di mana urang 25 juta beas sekilas atuh. Heeh nya salah oge deui maneh teh. Sok. Terus sarkomna we temu anu tidak bisa mempergunakan dengan benar eta duit salaki. Da bisa muleunya ceun nya eta satahunun heueuh sakitu. Heeh, kan 25 juta sekilas pisan nih. Teu sana acan urang mah ieu. 25 juta mah ayeuna mah atuh Ai maneh Heuh da eta sana kitu. panan urang teh loba hutang sia teh jadi dibayar-bayar Heeh, ulah eta teh urang teh. eureun hutangna maneh teh mending hutang ka Ceh Haji wae nya puguh we atuh seep. Sih, ai maneh sabaraha saminguna ieu ngilunan wae maneh teh. Urang mah nu saminggu 30 ceuk. Emang loba meureunna maneh mah nya. Eta we minyak, letteran geningan tari. Ngoli. Heeh. Mie kardus, tari geus. Urang mah Gula. 10.000. Bae keceu ieu, daripada penting soalnya mengiluan. orang teh kieu mending bae paket daging we gitu. Urang ge aya dagingna. Daging sabaraha 5 kilo daging teh urang teh. Terus afton nu kahari itu we eta we non panta atuh. Sirup ABC. Heeh. Bae kecil atuh da teu ieu non hitung-hitung ieu we urang teh nabungnya teu karasanya satahun sok. Sok sieun teh kabeuli daging kan urang teh nya. Urang teh tenangnya tuh. Terus kieu mah Ada ka warung geuceu can balanja ieu. sok atuh bisa kabeakeun. Mana Ceria carkom sia teh meuni nih hoream buat maneh. balanja juga gitu masih kecil. Duit. Ayeuna mending kana sare kecil mending daripada kieu wae mah mending mah tus bararogan naon urang mah ka warung kita boga duit harek bangun aku sare we. Matakan tong boros wae atuh keur mah teu boga boros maneh mah kebiasaan. Kita teh akibat kakuan maneh. Sok buru, jal jeung urang euy. Cokela. Sok. Tuh. Tah ieu Oh, urang dihandap. dihandapnya si jal di luhur aja. Sok Bang. Sok. Sok. Ieu teh bedakeun ieu na. Sok. Lain Lain. mah kieu lain bikang. Bikang tingali atuh. Sok tegeul. Awas jal atuh yang kebobok. Ah mecel euy. Sok deui Nah, potong dina ge. Baik. Bae atuh jal lah. Sok. Jal atuh. Yo. Ele euy. Ah aing ele euy. Tah sok dirasa-rasaeun atuh. Buru. Kalem we atuh oles-oles ya. Oles-oles.
Geus eleh ieu mah tuh retak bae lah sok adukeun wanieun. Oh, kadekeun. Nah ya naga beula. Heeh ni eueuh deui neangan deui jalan teh. Hayu atuh tanya. Nih, naon atuh di mana riweun. Bae nu geus sageuleungeun. Geus saeutik. Di mana iya yang kenuleun. Ini cenah bisa disebut kenur. Iya nih. Eta kenaon? Kenaon kareung. Ieu keur ngadu muncang. Muncang na ke jeung apinya. Kenuleungeun atuh nyeri. Menang teh uyung. Menang Abi atuh. ngeulah. Abi Abi atuh hiji, jamin tah hiji. Eueuh ngalah we di mana ya ngalana? Itu di kidul. Sok atuh buru. Urang atuh kumaha cara atuh. Sok atuh tah nu sirapkeun adukeun jeung sijal atuh. Naon eta di minyak kan? Yun, yun. Buru sok kasar. Tadi kitu-kitu. Hanap euy. Sok atuh. Naon eta teh kitu teh? Jadi nu handap Awan diseran. Ini. Seran atuh teh. Kelah atuh. Uyung atuh nih, awas ka Abi. moal atuh. Awas dina. Uyung jeung Abi we nyepengana. Nih hayang kata. Bisi kataku. Baik curi. Oh ele ele nu sijal. Puas. Sok atuh deui. Sok buru atuh. Tah ieu teh hanap. Jalu bikang eta. Bikang. Sok, terus. Sok. Oh, ele. Oh, sok dia. Uyung. Butut. Uyung menang. Kerapan. Tanya ieu sirapan di handap heuh. Uyung menang si Uyung bakal menang. Mana wae anu 10 ribuan teh? Anu 10 ribuan mah ieu Iya. Oh. Dan itu mah ge eta urang ngerasa eutik we ukur eta tuh ongkos motor. Ieu sabaraha ya? Eta mah jualin 15. Malas. Oh, jadi beda-beda. Cuma sarua. Ieu sakuru mun oge ieu 8.000 ieu mah ieu mah. Nah, 8.000 menikah kok ka 10keun we. Oh, dah. Sawakeun jeung ieu, imah tinggal leuwih gede warahna oge tuh. Akan di situ warannya lamun wanieu 10.000 bae 10.000. Di ajaran mah 10.000 keur heula we nya. Mangke geus di ajaran mun anteu wanieun bae 8.000 sok kawar gitu. Emang kita anu mesan ieu mah. Imang geus tadi anu mesan. Jeung ieu merentah. Heeh, ieu dagangan mah ieu. Eta dagangan mah eta tah kitu deui. Duh, alhamdulillahnya orang tahun ayeuna mah bisa, urang teh bisa dagang nu kieu tinggal ieu heueuh. Seetik oge Heeh, lumayan. baheula masakannya urang teh keur salaki nu itu mah ieu boro-boro ieu hayang dagang kieu teh ieu kanu duit oge seuseut ieu hayang meuli baju lebaran kuatin ka kudu maling heula nu batur kapakean. Asal urang baik nyidar we Nih alhamdulillah Gusti nih urang teh sudah meuli hade kakang mudah-mudahan we atuh. Kade we nya eta ngidarkeunana Ngejam 3 tenanan ada nama. sok atas cilaris manis ah. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah. Heeh, ieu teh ieu ada ka antarkeun kita kan bogana. Oke, urang wadahan heula. Sok atuh wadahan heula. Urang eta dijajabkeun bari eta bari dagang. Mereka gila ke satu nyuhun orang teh. Iya kan? Kudu bisa atuh jeung. Atuh da ieu atuh mending ngebagel atuh ieu geleungna. Pencet atuh kuning urang. Nih ai mana atuh Ah, kita. menang urang euy. Nu urang menang. Udah nyari rata. Naonan ada badi dieu nya ka pepre. Ari kita tuh keur naon nih? Mulung ieu. Yang naon ai mane mulung nu kitu. Jeung masa sama Abi. Emang bisa. Bisa we, nih nyeri sirapan. Ya
atuh ya tah. Ini maneh. Sok adu deui ieu. Deui. Sok deui. Kada ujung meunang. Tah. Lain. Acan. Nah, dihandap. Abi atuh yang meprek. Kita balikin jalan atuh. Oh bisa man. Bisa we. Bener gitu. Ayo balik. Latihan lanjutannya urang sampai sih geus poho deui ieu geus lila tara dagang. Oh, bisi eta tawar kumaha eta na. Nawarkeunana. Kenapa? Gitu alusna. Lamun aya nagog teh sok tawaran. Nagog naon? Nagog anu di Kamangkong. Oh, sok tawaran di dekuruku ke lebaran. Kana lieur kaget nyeri hulu da aslina. Oh, Kalau bating atuan ke bawana tik-tik we. Itu mah kana keresek kera dijingjing, kalau ais. Nya berat atuh eta teh. Mungkin mau samping we ais. Ais. Kerasnya kayak ajaran we. Cuma bakal kuat emang. Wah, dari kuningan mah. Heeh. Tong menyerah urang teh kudu boga duit yang lebaran. Oke wadah heula. Bae mah ku si kerumah engke anterkeun ah. Anterkeun engke. Heeh. Udah teh ka mana atuh nih kolot keriweuh teh? Jangan dikeresek hiji deui gitu. Eueus kerumah ke mana? Awas raka tuh nih. Mana Mana atuh reweuh. Cicing heula da batur. Nih, awas mana orang? Yang kayaknya potongnya. Yang katakol, Kita buntung. Naon eta dihandap Oh, maneh. dek lebaran. Mawa eta. Atung kene deui. Ini deui mah keur ngaduh kene. Tuh. Au. Menang deui. Jagoan eta sorangan ah. Naon nih? Dua. Jaluna ka dieu yung. Nah, jalurna jeung bikangna we atuh. Oh, beak bikangna buru atuh. Kacau. Iya, Ih, narajaki. jeung abi. Naon mah? Kece meni asa capek pisan ce. Sarua teh maneh. Kamu orang jahaji. Untung orang mah henteu salat rieu lapar pisan. Nah, atuh ce urang diisuk-isuk enang ge jam sabaranya. Riwa. Jahaji mi gagaya bad atuh mi riwa. Bae atuh ai siapan urang teh haji ieu. Ari haji mah kudu kieu. Ukur ngari. Da meni haji oge ukur ngari di duaan sorangan mah atuh jang naon. Bae atuh kece meni Penting mah ieu hatena haji mah. hate urang nih geus baik pisan ka maneh. Alah nih ngarempreh kieu Urang capek sarua urang di Cihaji. Da Cihaji riweuh atuh nu ngamimitianana. Keur panas poe meureun kece sasapunya tadi diisuk kene enang geus sore. Alah, Heuh tempo Cihaji geus poe atuh tempo geus alus kieu. alah sia Jam sabaraha enak? can masak jaba kece mi. Ayo kece ah. Awas atuh urang ngeurani. Eta jalan lega eta. Oh itu Cihaji. Kece meni sok-sok urang dek masak ieu.